Ieu lamun dibiasakeun moal bener ieu kahareupna ieu. Wah, nah kitu wa. Lieur saeutik pan kubang emok ayeuna mah. Manya deui ieu teh. Nyaeta lah ngabudaya. Nah, dasar si barokok. Manusia terluput karena hutan. Manusia sok lolobah hutan. Manusia tansok nyian hutan. Manusia tansok ringrang-ringrang. Sanajan tarang nginjem duit pasti aya bayar. Salilah hirup di dunia moal eureun-eureun. Kudu mayar listrik, mayar sagala kabutuhan anu kudu dicumponan tiap bulan. Tapi tong hariwang ku Gusti geus dimilikan. Kudu loba sabar ulah belikan. Cukup pasti cukup jang biaya hirup, tapi moal cukup lamun jang ngagaya hirup. Jadi kudu loba syukur lain tak kabur. Kusabab hirup mah tinggal nada goan dikubur. Kalakuan sing hade loba nulung ka batu. Teku harta masih boga tanaga. Nu penting barokah syukur jeung bagja. Sehat awak cukup harta nu pasti tenang jiwa raga. Manusia terluput karena hutan. Manusia sok lolobah hutan. Saha ieu teh, Ceu? Manusia tansok nyian hutan. Manusia tansok ringrang-ringrang. Tawakal jeung ikhlas ngadoa bari ikhtiar. Loba diajar ngudag dunia kudu disiar. Hasilna sumerahkeun kanu maha kawasa. Ulah sok arah subaha tarimakeun kaayaan ulah ngahina kanyataan. Soalna kahirupan moal salilana dina kasenangan jeung moal salawasna dina kasusahan. Saeutik loba pasti aya cobaan. Matak ulah bangga lamun kerja di raja, jeung ulah sedih lamun keur sangsara. Tembongkeun diri bahwa urang kuat dina sagala.